Estamos en Villa escuchando. Hoy mensaje de la mesa. Nama Ukah. Sedangkan Narsiah jeung Ma Ukah masih keneh uplak ngobrol. Oh, jadi kumaha teh mah carios terusna teh? Nya jadi nyai, ieu, nyai teh geus wanohnya jeung anu ngaran si Rawing teh. Malah lain jelema jahat tapi sabalikna kitu nya ternyata musuhna Bah Bewok. Alah. Ari nyebut-nyebut ngaran Bah Bewok teh mah masuk nyororod tueuh nyai, sabab baheula kungsi ngaranjah ka dieu. Ki Jalak oge meh nepikeun ka hanteuna lamun teu buru-buru serah diri mah kitu marukanan teh. Jadi jelas nama Ki Jalak teh patalukanana Bah Bewok mah. Anu matak moal boleh ngaluskeun ari ka Bah Bewok mah, nu matak muter balikeun kanyataan nu sabenerna. Pokona mah Kang Rawing mama jalmana bager. Bager Kang Rawing mah. Pahlawan pikeun lembur abdi mama. Sabab Kang Rawing pisan anu ngelehkeun Ki Jalak, malah si Gempar anakna Bah Bewok oge apanan rubuh ku si Rawing. Bangsa tahun 80-80-an mobil deui ka Wakepoh tu dongeng legendaris. Carita si Rawing mendongengkeun ku Wakepoh mangsa harita estu kawentar pisan, malah nepi ka difilmkeun sagala. Wakepoh atanapi Ahmad Sutisna jenengan aslina pupus dinten Sabtu ping 28 Desember 2013 dina yuswa 63 tahun. Waktu Unpad mieling poe basa Indung sadunya tahun 2012, Wakepoh midang ngadongeng dina pagelaran Dongeng Ngeng. Soksya, hiap. Klebat relat lengsu, hilap. Bedog dina leungeun Bah Bewok. Harita naratas ti luhur kahandap terus kagigir sanggeus deukeut nguliwak ka luhur ngarah kana genggerong lawan. Gerakan anu dilakukeun ku Bah Bewok mangrupa runtuyan gerakan anu kawilang ampuh. Lamun seglain si Rawing tiraku teu sawan, tapi si Rawing memang lain jago atah-atah sasatna dirina geus asak dina hal ilmu bela dirina. Anu memang murid tunggal Ki Debleng anu ngawariskeun ulin karuhuna. Setreng kilak badan si Rawing ngalayang semenuh hampang di antara tinggurilapna sabetan-sabetan bedogna Bah Bewok dina tata gerak jurus mega malangna. Calegedeg si Rawing geus mancuh dina tangtunganana di tempat anu sejen. Pananajang Bah Bewok jelas kena ke tempat anu kosong. Bah Bewok harita ngabulilang panona napasna ngahegak beki muntab panas hatena. Sabab ku ijiranana nama sabetan-sabetan bedog anu dibarengan ku kekuatan tenaga lapisanana baris mampu nyacar bolangkeun badan lawan. Bah Bewok ngawangun deui pasangan susulan, mangrupa jurus anu leuwih ampuh tina bagian ulin bedog tigas papasna. Sedengkeun si Rawing geus sayaga dirina geus anjing hareupan panarajang lawan ku jurus kadua anu disebut Kembang Sari. Hiya! Bodar sia. Bedog dina leungeun Bah Bewok jadi mangrupa sagulung sinar. Sinar bodas anu mungkus badana terus maju ngurung tangtungan lawan. Ari si Rawing jadi lebih waspada sabab jelas panarajang lawan beki kuat angin tebaranana. Ngandung harti Bah Bewok bener-bener musirkeun kakuatan tenaga lapisanana. Kilek-kilek kurila plos. Plos. Bedog Bah Bewok ting sariu ting saruit. Muluh mata klinu kana ceuli kadengena dina gerakan anu teu beda ti keur tari tayuban din awewe anu keur ngibing si Rawing mampu ngimbangan lawan. Tapi ngadadak panarajang Bah Bewok robah di tengah jalan. Sabetanana loba ngarah ti gigir jeung nyilang sakapeung liwak teu beda ti oray anu keur motah neangan pacokeun muruk kalebah bagian-bagian anggota badan anu lemah. Waktosna geuning seep urang cekapkeun dugi ka dewe latunya acara dongeng kiwari kapihatur ku Wakepoh kiwari neraskeun carios si Rawing kiwari.